Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Ustaz Abinanang Nurhadi, kelas IPS 4. Abdi ngagaduhan hiji dongeng nu judulna Reungit Nu Sok Disadana Ceuli. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentara nagaraga kitu deui patina anu satia. Sang ratu kacida dingdingna pakeanana harurung herang. Ditambah make gelang jeung subong emas, perhiasan anting-anting jeung giwang emas. Mani mibawa pisan mukona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jempling-jempling aya hiji sosok jelema anu asup ka karajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu ngajaga teh sare Talibra anu jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur Tibra naker deui. Karayap eta jalema ngadengketan sang ratu reungit. Tuluy subong emas anu dipake ku ratu reungit dicopot tapi kakarek dicopot sabelah. Anu reungit eta kabur hudang manten tuluy gogorowokan. Tolong 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 eta jelema terus langsung kabung kaluar mamaos subong sabelah. Tentara anu mimawa subong sabelah anu tuluy ngudag. Tapi eta jalma anggar teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rakyatna. Sakabeh bangsa reungit kudu neangan subong anu paling eta. Tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit neangan eta subong nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh neangan eta subong nu sabeurahna. Nampoan kana unggal ceuli jelema-jelema basa disada subongna subong cenah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.